Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahdar antana ma'ala batnika. Wahzar sareng kudu ngajauhan anjeun antana ma kana sare anjeun ala batnika dina luhureun beuteung anjeun. Painaka karena sayaktosna itu naom alabat nikah layaliku eta teu pantes ieu naom bil adabi kana adab wayudaiku sareng ngarupakeun ieu naom atanapusa kana napas wayusabbibu sareng nyababkeun ieu naom ahlaman ijatan kana ngimpi anu ngareuwaskeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis inna hadihi dija'atun yubghiduhallah. Inna hadihi sayaktosna ieu naom dija'atun eta tingkah yubghiduha anu bendu kana ieu dija'ah sa Allahu Gusti Allah. Walatanam sareng ulah sare anjeun ayudon deui ala zahrika netepan luhureun tonggong anjeun. Kaila tastagriko supaya henteu meakeun waktu anjeun pinaumika dina sare anjeun aw tatakhayyala atawa ngahayal anjeun asya'a mukhifatan kana pirang-pirang perkara anu mikasieun aw tuhissa atawa ngarasa anjeun ka anna ala sodrika kaya-kaya ka anna ala sodrika kaya-kaya eta tetep dina luhureun dada anjeun syai'an aya hiji perkara sakilan anu berat wala tu'atti sareng ulah nutupan anjeun wajhaka kana wajah anjeun waqtan naumi dina waktu sare li annahu karana sayaktosna itu tu'atti yusabibu eta nyababkeun itu tu'atti marodos silli kana nyerina paru-paru bistinsyakil hawai kusabab ngahirupna hawa alpasidi anu rusak atawa anu kotor wa tahaffad sareng ngaraksa anjeun minal bardi tina tiis bi antugliko ku yen nutupan anjeun annawapida kana pirang-pirang jandela wa tastamila sareng make anjeun lihapan kana salimut yude piu anu ngahaneutkeun ieu lihap albadana kana badan litas selama supaya salamet anjeun minazukami tina flu naon atuh nya influenza lah wal ishali sareng mencret wa najlatil muadiyati sareng pilek anu banget awa auja'il mapa sili sareng nyeri sendi wazalika sareng eta nya kitu deui wazalika sareng ari itu anu kabeh li annal badana eta karena sayaktosna badan takillu eta saeutik naon hararatuhu panasna ieu badan muddatan naumi dina waktu sare bikillati harokatihi kusabab saeutik usikna badan wal waroda sareng ari sayaktosna tiis yu asiru eta napakan ieu barod alaihi kana badan wayadurruhu sareng matak ngamadaratkeun ieu barod kana badan wallahu a'lamu bissawab.